Halo? Halo, Yang? 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 Kok nggak diangkat-angkat sih, Yang? Aduh. Yang? Di mana? Aduh, Yang. Yang, angkat dong, Yang. Kok nggak diangkat ya? Aduh, gimana nih, Yang? Aduh, Yang. Nggak, Yang. Habis kangen, Yang. Cinta sama Yang. Aduh. Ih, Yang. Sayangku, gimana kah? Aduh, Yang. Tolong dong, Yang. Aktifin. Kok suara panggilan terus? Mana? Yang. Halo, Yang. Yayangku, nggak diem. Aduh, nggak diangkat-angkat. Yang, angkat dong, Yang. Ih. Yayang, kok nggak diangkat? Aduh, Yayangku. Wah. Aduh. Apa diblokir ya kali ya? Aduh, Yayang. Ah. Mendingan cari teman. Curhat. Aduh, mana ya? Aduh, Yayang nggak diangkat. Kemana nih, Yang? Aduh. Mana ya? Yang keluar. Yang keluar daripada Yayang nggak ngangkat-angkat. Enggak nih. Matiin dulu HP. Mau cari. Waduh, Yayangku. Daripada Yayangku nggak ada. Aduh. Keluar. Aduh, Yayang. Mana nih, Yayang? Aduh. Wah, berdering. Nggak diangkat. Wah, nggak cari. Keluar. Aduh. Yayangku. Yayang. Kenapa Yayangku nggak diangkat? Cepat Abi. Aduh, Yayang. Wah, nenek sukanya lah. Kuat deh. Getilat olahraga gitu kuat. Wah, kuat jangan kobel kuat. Selamat olahraga ya. Gobel kebenaran nih. Wah, curhat ke si John Gobel. Wah, beneran John. John Gobel. John. Pakai pakai bos. Ya, kumaha Awai atuh kakak teko deui. sebulan penuh abi kita gitu. Mina aidin wa faizin mohon maaf lahir batin Sama-sama. kamana wae meuni meuni asa kakak teh pembentukanna deui. Ieu mah perlu naon ieu urang ke olahraga soalna Ya ieu. tahu John. Kengareng hap kene ke olahraga capek kedeungan olahraga heula urangnya daguan di dinga. Kieu John kieunya. Naon. Sebulan penuh saya di sana. Oh, di sana teh di mana? Di Jawa juga. Oh, pantes atuh di Jawa juga orang Jawa kitu bentukan lagi ieu mah. Iya, tapi Ulah deket-deket ieu. tapi di sana punya bebek. Bebek terus hubunganna naon jeung urang? Gini bebek saya telepon nggak diangkat-angkat. Caitana galau gitu ya. Galau caitana. Iya. Nah, betul curhat ya. Iya, pengen curhatin John Gobel gitu. Siap tenang eta baju manjong kobel pan ayeuna urang teh keur olahraga geus sulai sabulan penuh urang geus sarua olahraga aja hayang sehat awak teh. Hayang sehat jadi ayeuna Pak Gembo ayeuna mah jaga jarak heula besi katinggal barbel ya. Urang olahraga heula ya. Paling antara 12 menitan lah urang. Oke, sip. Kirang langkungna gitu nya. Oke. Oh, siap ayo. Wah. Nah, cik olahraga heula urang. Ganggu wae datang-datang ganggu memang. Ngepeulan datang teh. THR John Gobel, kira beres mana John? Aku olahraga enggak kuat dibanting. Aduh, John. Tanggung. Ieu semangat ye, keur ngakedar ye. Kumaha. Atuh kedeung heula, bisi ulah-ulah ko bae beuti. Nah, beres na. Kedeungan harus jadi. Oh, abe kos bae, abe kos jagoan. Kos Berry. Tuh. Coba ningali. Wah, kedeung sampai tik. Bagian incang dia. Beres-beres euy, John. Kumaha. John. Itu. Naon itu?
napas apes. Jadi kumaha Pak itu. Dede? Beladi ngobrol beladi. Kumaha kok? Geus beres ieu, Terus? ieu geus beres. Ayeuna Pak Dede curhat naon kumaha ieu Iya, teh. John Gobel. Ah, Saya di Jawa. iya. Bulan penuh. Sebulan penuh. Hmm. Jadi puasa di Jawa. Iya. Pantes atuh. Pas gitu, Jadi awakna ada orot. sebulan penuh. WA terus nelponan ke Bebeb. Oh, diceritana teh mama sumber eta kieu lah aya aura-aura jatuh cinta sakalus galau ayeuna teh. Iya. Puber aki-aki ya aduh geus loba oge mesti kene puber kabaraha kali puberna ieu. Obert lo ke tilu. Tilu sotik Nya. amat mah mungkin ka tilu cang caya puber ka tilu sakieu mah. Eh. Ya puber ka 7 kali leuwih ieu mah. Naon tuh dulu. Wah mungkin puber ka tilu mah urang kuge puber Keberapa? opat ieu. Keopat. Heeh. Saya sih cuma 3. Ah. 3 kali. Ah, ngewa geus kolot kieu puber ieu mah. Iya, pertama Heeh. punya istri, Heeh. terus ditinggalin. Aduh sedih, aduh teh. Ulah cerita kesedih, cerita ke mah eta mah sedih. Ampun, Iya. teh. Kedua Heeh. punya kebogoh, Abogo. orang Sunda. Ada jengkobe nya. Wah, paling nyetek ke bawah kos yuk. Ampun, teh lalau teh teh. Jadi napasna ulah gagebeg teh kitu ayeuna suara tinggikeun. Napasna kalem santai lelek. Jadi caritana geunaheun gitu. Jadi jadi pake mau teh cuana geunah ka urang gitu. Urang kan ngarep kene napas ieu. Coba napas. Wah, napas dek juga tuh. Di dangu kita ngomong satu kabar kabi kadua. Dua enggak. Tertilu. Iya. Oh, nu ayeuna di Jawa. Jadi jeung tukang jamu maksudna? Bukan. Ada kan tukangnya jamu Jawa. Si Ayu Suganti Ayu. Itu si Ayu, Ayu diem. Oh, nya terus. Ini ketilu eta kenalan di sana. Oh, terus? Semarang. Heeh. Terus WA-an, terus ke imahna, terus ditelepon ku abdi. Lu ayeuna teh nenengan urang kapan kabeneran yang kapan ngijeng urang curhatna intina we curhatna. Intina pengen anjeun teh bantuan mikir pikiran Abantuan tenang, mikir masalah gitu. percintaan marudet, tibuk kokot kagaling-gali, enak mikiran ngidup sorangan urang jadi mikiran enak asmara Pak Dedi. Aduh, asmara orang bican beres-beres ieu mah ah. Ente urusan apa? Urusan apa? Urusan apa urusan Pak Dedi urang ucan beres-beres urusan urang ya enak mah bantuan asmara Pak Dedi. Aduh, enak mungkin olahraga urang mah. Olahraga teh geus. Ih, masuk ka dieu. beres-beres. Ya ampun teh. Kita pun dia tadi teh 5 kali deui cing. Orang bagian leungeun tengah encana atau tengah ya. Abdi ka ditu heula nya. Nah, geus telepon di teh ka mana jog-jog ka itu. Oh, di dia nu bari nyari. Teh bisi katinggang ye, liraya teh ngadang ninggang jelema ye. Ah, ieu mah datut awe. Wah, geus cek atuh sedih naon sih. Yang aku kenal pas itu lah ceri bukan deh tadi cuma didengekeun. Iya. Naon lah sedih-sedih ting at. Orangnya nyaho masalah Pak Dedi asmara. Emang sih masalah hati mah teuing Pak Dedi tapi ulah kieu teuing mun kuat sedih-sedih teuing atuh. Bukan gitu, Jon. Tendengan buat rewekan coba kos mau. Naon. Jon. Oh, astagfirullahaladzim. Tadi tuh ngomong suku nyeri gitu kan cincang ya mah tuh untung terjek bareng bal make terjek bareng mulai nyeri kamu ah. Ya we namanya Pak. Daripada Pak Dedi sedih, daripada Pak Dedi galau, ngiring jeung urang yuk. Orang abang berangkeun hate mah. Arek Tohir. Gimana? Di itu di Kidul, Kampung Kidul ngaranna. Bojengkol. So tau. Pada di dieu libok sumur. Ka Kampung Kidul Kampung Kidul. Orang aca ditu. Orang abang bangkeun hate sakalian sugan we meunah kabungahan di ditu. Atuh mah. Rek Supaya poho jeung asma-asmara buram Pak Dedi. Oh, Pada gitu. sedih heeh. Di kemana? Ayo. Di Kidul pokona haji milu jeung urang mah happy, pokona mah happy. Gampang mah di dieu eta mah teh beres capek gitu. deui. Heeh. Pada kitu pada sedih emang jangan baju lah urang
ayam gitu. Bisa. Tuh. Oh. Eman. Oh, assalamualaikum. Bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bos. Bos. Oh. Waalaikumsalam. Aduh. Bos, ya. Bos, jangan, bos. Alhamdulillah. Wah. Baja. Biasa, silaturahmi kan di bos. Calik lah tuh, calik. Di mana cari, bos? Hah? Oh, bos cari di mana? Gawat mamanya bos tempat nyuk nanti. Calik lah. Rame, di mana bos? Gua nya. Aya naon teh, Sep? Iya, ulang teh karasa sudah digaweun di Mangalumuk wae kos topo. Pantopo udah digawekeun ku bagi ku boga imah di kesen-kesen dia mah bos. Ya. Jadi kadi teh kesel. Ya, kesel pokoknya mah jeung biasa obat abar gitu. Be pagawean. Eta eta pakai apa bener? Lain lagian karunya bos ieu. Kalau wae ieu buat teh digaweun mah kabang berangkeun hatena kitu mah. Kudu dikawinkeun ya mah. Elek sugan bos, ku dikawinkeun aya gencang atuh. Ieu mah Loba pagawean mah loba. Itu ge jukut tuh galundung. oh, udah gawe. Banyak. Pagawean eta. Pegawaian. Bisa arek ke gawe mangga. Bener ya. Enggak. Ya bos punya. Oke. Pegawaian lah bos. Mangga bos bagi dilanjang di istirahat nama bos. Siap. Angges beres. Sing bersih ya. Ya, beres kayak laporan orang pokok namanya. Oke. Ini sih berdiri menang ya. Oh, mana? 2.000 sejam. Can. Oh, jasa kok bos. Heureuy. Punya bos. Siap. Aya nih, Pak. Hiburan jadi pakai bogen teh galau teh gitu. Hiburan. Ya, Bos. Ya. Pak, dia berarti ya. Mana? Iya, mana dia tuh. Mana? Terus mana? Ayo. Mana? Aditna mana? Aditna. Masa dicabut? Eta. Kurang salah berarti makena. Pakai mau pakai heula, apa pakai heula. Helanya dah. Praktis. Ayo. Kita kaget. Pakai mau dikawin. Nyabut abdi Berat. Rasa pakai mau. Kita kemana ya? Kagak ya? Di dia heula. Oh, di dia. Emang domba main daang wae. Ya, kan mau gimana? Oh, kayak domba nama pelaku orang ngadang jukut. Ikannya jadi domba. Ebeh. Jadi gini mana jadi domba? Wedus na. Pakai mau jeuh deket. Oh, kayak ini cabutan lah. Cabut. Dikawin. Gobel. Karasa pakai mau. Kedua. Ya, udah. Ini juga Cabut tarik. Bisa tuh. panjang juga bu karembet ya. Bukan hemet. Oh iya. Rumput keriting. Bener si obos mah nya. Rumput keriting euy. Tadi rawatan ieu si obos mah tukang tumpah. Lumayan. Iya tuh punya, pada kena itu bos. Pelak-pelak naon di pokona. Sudah duit. Oh, apa tapi mah tuh. Nyolong teh ah. Moh. Nyolong sa beurit. Iya, bel. Curhat. Abogo. Curhat dari tadi kos tadi teh. Oh, tadi di itu. Masalah hari Pak Dedi teh. Ah. Curhat naon deui Pak Dedi. Iya, tadi di WA, terus di voice call. Dedekeun, tinggal balas. Jika na pegan ke kota, jika na pegan kota eta mah teh kabeuli mah deui belah mah ka suujon. Boteng manehna teh ke sare. Boteng sholat. Boteng buka kota. Ini mah ka suujon. Walau alam teh nyaho. Iya, mangga itu barangkali di voice call di WA teu nyambung. Ulah ngomongkeun we curhat masalah awewe deui nya. Terus? Eta gawena ieu we. Ngomongkeun awewe ngabusah, mah boga duit jadina. Lah ieu mah sugan we. Sugan cair. Sugan. Heeh. Kalau misalnya geus beres, teu diberes kumaha? Wah mungkin pasti si obos mah. Si obos mah pan orang ngomong ka dina ge gawe. Gawe tapi aya hasil nang kayak gitu. hasilnya tapi duitna eueung kena. Ayeuna ngabaco masalah awewe, mah tungtungna. Tungtung seng. Heeh, tungtung heukeut tungtung seng mah. Oh. Tungtung eta Ieu benahan ieu awe nama. tungtung awena. Heeh, ulah
Tung kawin di bawa tung kawin larang ngaras wae pikiran teh. Kan resep. Masalah Resep. cinta eta Kotas udah saput haji kotak, tenges kotak tak kos kieu tangeras. Disapukeun pikiran teh. Incan bersih. Heeh, maksudnya kita pikiran tah, disapukeun tah. gitu. Ngaras wae pikiranna, ieu mah. Tungtung awewe. Nah, tungtung awewe coba. Iya tungtung. Tungtung marah. Tung Ah. teh. Sih kakinya Oh, kudu di seuh. proyek mah nya. Tapi Iya. kieu pan urang keselnya. Iya. Galau jeung galau. Ah. Kesel jeung kesel ngalumuk stopo di imah, Ah. kene kieu bubuk ah. Iya, orang jadi galau kieu kumaha? Ieu bala dieu, urang bala dieu. Itu geus beres. Heeh. Nah, aweang abdi ah. Panas euy. Si Jo. Bel, Naon? Hayo kawan heula. gawean mah. Gawean heula. Harudang urang mah harudang. Harudang, Harudang. tung jar. Naon sih? Bel. Jelas nya ieu teh itu jelas. Jelas mah. Lucu euy. Heeh, sarua. Tengah. Kumaha Sakit. Lusuh, teh sore gedenya lusuh sakit. Ke belakang. Ulang laporan dulu ya. Oh, memang. Gobel. Tapi bos kita santai orang can beres. Oh, bos. Beres, bos. Iya bos, beres ya. Oh. Sing menang. Cek percaya mah. Oh, Biar percaya ka John Kobel gitu, biar paling jujur di Cimenengah. percaya. Lampu kampung Cimenengah paling jujur. Kak John mah percaya. Heeh. Ayo narik minum heula mah. Minum boleh, mau nyanakeun atuh bos. Oh, masuk gawe imah nah yo. Oh, siap. Kurang nyokot lah caina ya. Ya, atasnya. Minum. Okoy. Bos, mana sih bos mata sih? Cair. Bener ya? Pasti. Oh, enggak bohong. Dituak lagi si bos, jangan. Tuak berangkas, jangan berangkas. Seperti itu bekas. Gila, aku cari-cari cahaya. Milih lah. Buset dah, bos. Cair lah tuh. Joki juga angkot, bos. Hejo. Jika angkot, aku jadi ampun teh si bos mendengarkan duitan hejo. Ya, guys. Ini nomor lagi. Iya, bos. Bos, iya bener-bener bos. Dunia plastik ya bosnya. Hah? Dunia plastik, hejo. Eting. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting wae kos ka. Ini juga awas ke bos wae. Bos. Alhamdulillah. Minum tas bos. Halo bos, mah bos. Ya, dia harus bos nih. Tuh. Geus teu kesal deui, Pak. Henteu. Ya enggak sip. Bagus. Hari geus teu kesal mah. Aman. Aman gini. Itu doang aman. Ya geus kumaha deui. Pan tadi ngomong lagi dengan pagawean beh teu kesal. Heeh nya. Ayeuna geus teu kesal? Henteu. Geus. Tengah-tengah si bosnya kemana tuh kayaknya itu masih maksud jalan apa sih itu kamu jelasin bosnya di kepesan beteng lagi kepesan beteng ya. Tadi John ka dieu neangan. Pegawaian. Beh. Beta kesal. Ayeuna geus teu kesal teh. Henteu kesal mah. Geus beres. Kesal aja nangguan sesuatu ya kesal itu ya. Nangguan naon? Kebijaksanaan adalah kuncinya gitu. Duit deui aing ujungna ieu mah. Ngomong atuh neangan gawe jang neangan duit, aing neangan kesal. Tujuan salahnya? Tuh. Kalau bejaan sih kolot nggak bejaan kamu udah kamu bedak mana bejaan kolot itu ditutun bejaan tara. Iya jadi nata. Nenu bebean. Iya. Asar bos itu kumaha langsung balik itu. Ayo balik. Kalau ya salah, udang di dulu lah, tiis ngenak adem di mana? Geus nginum lewe nginum lewe. Nyana telah. Nyon. Oke deui mah mulai neangan gawe jang neangan duit ngomong. Oh, beda aja bosnya. Beda atuh. Tos boleh. Galau. Nya ngajar lah ya. Ah, mangga. Mangga. Kumaha
John, tadi salah ngomong. Ngomong orang kawe atuh bijaksana kan. Ngomong. Hati aja dah. Can rezekina. Can rezekina. Amin can rezekina. Amin dah. Abah rezekina mau ka mana insyaallah nya. Iya abah sabar. Perih heula. Perih jeung peur. Geus perih jadi perah. Perah? Heeh, geus itu perah geus itu. Angsat lah dia. Oleh. Heeh, itu angsat lah dia. Asa? Tirah heula. Asar. Asar goleng kieu. Kunaon? Udang sebutin dia kuat. Udang sebutin kuat. Aduh, kepentingan dia mah. Terus obos geus sare. Gagal kabunga teu meunang, ieu mah hasil nu teu meunang teu. Euy, sebutin mah. Tuh, balik ke saeuting. Ya, obos geus sare. Lu balik ya. Man. Oh jangan nih. Tas urang ieu. Ayo tuh. Balik. Balik ya mah. Di heula. Mana mana? Dah, wah. Enggak aja. Aduh, si bos salah ada ieu mah. Bos, maaf bos. Ya bos. Bos.